Subhanallah, begitu hinakah dunia? Ya Allah ya Robbana. Dina baburif di dunia Tanbihul Gopilin halaman 135 tingali di dieu. Warowa Zuaibir aniduhakola lama ahbatollahu adama wa hawa ilal ardi. Dina nalika Allah nurunkeun Nabi Adam jeung babu Hawa ka alam dunia, wa wajada roihad dunia, nu akhirna anjeunna duaan teh ngambeu kana kumaha bauna dunia, wa faqida roihatal jannah, anu biasana sok ngambeu kana surga ayeuna mah eueuh bau surga teh nu kaambeu bau dunia. Gusya alaihima arba'ina sobahan minit nid dunya. Ya Allah ya Robbana, nepi ka pingsan ta Nabi Adam jeung babu Hawa teh minat nid dunya tina bauna dunia. 40 poe pingsan ge euy Nabi Adam jeung babu Hawa nu biasana ngambeu seseungitan surga ayeuna ngambeu dunia. Begitu bauna dunia, komo mun teh mah dosa urang digambarkeun maka bakal leuwih bau, bisa jadi pingsan melebihi 40 hari. Allahu Akbar. Ngopi we ngopi.